Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun abdi ti kelompok 5, abdi Evan bade nerangkeun cara nyieun jasuke, jagung, susu, keju. Bahan-bahanna anu kudu disiapkeun bakal diterangkeun ku Bagas. Abdi Bagas bade nyebutan bahan-bahan kanggo nyieun jasuke nyaeta 1. Hiji jagung, 2. Susu, 3. Keju, 4. Cai. Abdi bade nerangkeun cara nyieun jasuke. Kahiji, jasuke anu geus dipipil. Jasuke siap dihidangkeun. Abdi Adlan tas sakitut di kelompok 5. Adlan Bagas Evan. Dina minangkara nyieun jasuke. Mudah-mudahan biasa bermanfaat kanggo sadayana.